Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di Wilujeng Sumping di Tikoro TV. Alhamdulillah. Episode ayeuna kasumpingan artis dadakan tepayutnya gini mah. Komeng anjing. Komeng Hilmi anjing. Pindang dirogrog urang mah bos. Kunaon? Wah, loba anu ieu ngarogrog teh. Kasus urang biasa dari unggul gitu ningan aing. Komeng salah siji konten kreator oge. Ngaran channel nate si Common TV, Si Common Channel. si Common Channel kita subscribe oge lah ku para pemirsa Tikoro TV nya meureunaan konten-konten Ya. hiburan oge sih sarua gitu. Ngan eta mah bermanfaat beda jeung Tikoro TV, teu manfaat anjing Tikoro TV mah. Da ayeuna mending ulah nu manfaat. Aslina Lamun nu manfaat bakal kapake. heeh, Mata ulah kapake. mending tong gitu. Jadi di episode ayeuna urang kedatangan Mang Komeng, si Ebeng masih siga kamari keneh, tumbang keneh, jadi benang manahna jeung benang pikiranana saeutik dia jadi ODGJ. Tapi ka para pemirsa sakirana maksakeun hayang nonton Tikoro TV mah omat sadiaan obat rieut nya, erek miksa Bener. rek Ostadon, Bisa rek kontraksin, pokona mah sadiaan obat rieut. Da ieu mah salah sahiji channel anu teu pararuguh. bener, bermanfaat. Bermanfaat. Halus nama ulah ditonton tapi di-subscribe, Bener. Jeung di like oge. di like oge. Di komen, di ongkos. Ya minimal 10 menit atuh tonton heula. Ya, Direct ditinggalkeun oge gitu. baik, tenan naon gitu. Jadi Lah. kaudangnya. Ya, kaudang. Naon Jam mangit tayang. mah, Jam tayang mah. Lain mah puasa teman Henteu bos. Dan jam sabaraha atuh ieu teh. Namanya aing rek puasa 24 jam anjing. Bener, salah nanya. Heeh. Tapi masih kan hasil gua majikan. Wah, atuh eta mah. Naon? Aing anjing. Masih. Lain ngobrolkeun masalah bau puasa loba. Kamari urang geus ngabahas sih saliwat sih gitu. Buat pengalaman berpuasa. Loba lah meureunaan Heeh. zaman-zaman bareto urang ke masih kena segede kieu gitu ini Sagede pentil. resep we ruang riung di masjid teh Bener. pas puasa teh isuk-isuk meureunaan Perang kerjaan petasan. sahabat mana Oh, sok atuh da urang yang ngalaman leutik, Bos. di mana maksud urang mah Di Lemur di ditu di Samarang. di luhur ari di urang mah tempat perang petasan teh di Bundaran Suci Anjing di jalan. nepi ka Enak. petasan segede kieu we Ayo. asli urang mah Bener. nepi ka boga adegan dia baturan aing masih olive di lanina teh anjing karena Oh. aslinya dindin. Nah, Karena jika Oliver kan begitu jadi dilani Olive anjing ku barudak teh. kiper Jerman. Da pemain kiper di sarua di Pantes. Nah, hiji mangsa nya tu petasan si anjir teh usum puasa sarua. Eta petasan. Di haleureun ku barudak teh si petasan hiji diasupkeun ka wadah korek, nu cangkang korek. Niat urang mah heureuy, mimiti mah ari mah kenyataan si anjing pepetasan lain nu can diseuneut. Dina cangkang korek teh. Aja manehanana nu ieu ku panik nyeuneut pepetasan cangkang korek dialungkeun pepetasan di dieu. Alah anjing. Kan orang anjing. Tapi hirupnya nih, Bos. Hirupnya ya Daya. anjing. Alhamdulillah. Seriusan manehana. Daya. Mana daya. Jeung naon momen-momen puasa teh hiji momen memang keur budak bolon mah ditunggu-tunggu. Bener. Tunggu-tunggu. Karena naon cing? naon? Hiji bisa ruang liung peuting. Eta Anu kalaman ku urang. Basakeun leutiknya kolot mah taraweh anjing arurang mah Bener. ucingan di luar. bener lamun teu kitu perang sarung. Perang sarung. Nah, lamun teu kitu zaman-zaman urang baheula gede ku Smackdown. Bener anjing. Smackdown. Smackdownan ngakacur kan. Itu anjing. Bodoh karang teh anjing. Heeh. Bener ngalaman. Jadi hiji eta nu kaduana sasawuran gitu. Hmm. Tapi orang boga salah sahiji ieu mananya memang ieu true pisan true story pisan. Jadi aya ke zaman baheula kan sok manok di masjid nya. Bener. Nungguan sasawuran nya. Bener. Lengarna barudak baheula jiga kumaha geuning. Wah anjing. Mau manggih ayeuna mah, Bos? Moal aya. Tah tinggal jika ieu geutnya li. Nah, anjing mana tah? Pernah ucap hello pergi kau melambai. Anjing Harimau tak pernah hancur hati. hal anu paling kaloream ketika orang monok aja jeung babaturan. Anjing pasti anjing aya nu jadi korban juga kieu. Pasti Dicoretan kerbolor gitu namanya. Namun teu dicoretan. Apa mana urutan Papir. oh. Anjing ya Anjing. nepikeun ka alah anjing. Saya momen meureunaan teh true pisan. Bener. Ieu urang asa flashback ke zaman Bener. baheula gitu.
tak keur urang baheula mah samemeh erek sasawurannya jeung barudak ngariung di masjid teh juga bieu. Nya di ngariung sare gitu. Jailah ka balad. Terus main bal aing mah di jalan. Subuhna gitu atau peuting? Peuting. Di jam 12 kali itu da jalan ayeuna beda jeung baheula. Bala mah sepi keneh. Bener. Main bal aing di jalan. Bener. Jalan Ahmad Yani itu di dia main bal biasa. Agus beres main bal barulah sasawuran. Sasawuran urang juga biasa gitu. Dan aya momen unik sasawuran jika nu ieu mah ada jika out of the box lah pokona mah. Teut. Banyak. Sahur Kak. Mati. Anjing. Mata nih gua, Pak. Sahur. Jadi, urang aja makan udang gua eta anjing jelema mana. Anjing. Sahur. Tapi kan aja tetangga nujulin kan aya paribasa geureun teh mun lemut aya nu atoh urang bener kena aya nu pangawudankeun kalau panicak tetangga nujulin mah anjing asa saurang teh kalau maleto geuningan lain kewanya salah sajana solusina bisa wae ieu gitu nu dipakena jika bieu kan berarti bener manehna geus ngajalankeun tugas sadana ngingetan bener eta mah rek udang henteu masalah anjing boga iman eta mah bener momen sahur, momen bumbanan ngaranna teh puasa gitu nya timimiti urang tarawih, sahur gitu nya. Sahur lah maksudnya jika nu bieu gitu aya urang kan segala dibawaan bahwa urang mah ngalaman mawa drum anjing. Mawa drum anjing. Ngahajakeun ya di rodaan anjing. Di rodaan main drum ieu mah. Ngahudangkeun sahur baheula anjing. Saking ku teuing barudak ayeuna aya keneh teuing henteu gitu nya. Tapi aya di ningali di Lemur Batur masih keneh. Nya di Lemur Batur nya budaya eta ya. Bener. Diparake keneh. Bener. Budaya model urang tahun kamari kan kolot di Tasik tahun kamari mah cicing di ditu. Eta urang bos apa sorangan kan urang tar sare beurang keneh nya. Sare teh jam 1, jam 2. Tempo urang posisi keur puasa hari eta teh rek lebaran dang selibur gawe. Mudik lah ka Tasik. Eta jam 2 urang karek anjing 2 atuh ieu apa gerobak sampah marawa bedug anjing lain teu molor aing teh anjing tapi budaya dipake di Batur mah dipake keneh di urang mah jarangnya jarang sih tapi memang aya sih sebagian kela anjing jarang teh pedah di orang mah meureun loba nu tara puasa anjing tara sahur meureun goblok puasa sih masih ngamaneh anjing tara puasa apan di dinya tadi nanyana geus buka main aing rek puasa dinya mah gelir anjing tarawih 45 rakaat anjing saliran naon deui anjing nanya anjing kamari dah ai tarawih sana dinya majar sana teres sabaraha rakaat 40 cek aing padahapna udah disambungkeun jeung tahajud cek aing kita subuh aing terus meureunan aya naon istilahna ngabuburit. Benar. Keur zaman falling in love mah geuningan baheula bener pake keur adegan ngeceng. Bener. Nongkrong sisi jalan gitu. Terus paskil. Anjing pesantren kilat bener. Nya, ngalaman sarua urang ge paskil gitu. Kadang kan momen paskil eta teh pesantren kilat eta urang sok bari samping geuningan ya bener. Bari ngirian teh geuningan. Eta mah erek satuju atau daek mah karep penting mah semangat teh bener. Urang mah hirup zaman kucu-kucu tahe. Anjing India. Alah anjing ke zaman bener. Anjing paskil teh kantong teh jiga saruk. Anjing. Anjing gampang jeung kajol anjing. Zaman mah geus momen-momen eta yang saya kaulangi deui. Momen jigana ieu ibarat boga non kecengan urang. Bener. Jadi semangat aing teh paskil teh. Tameureunana eta mah erek siga kumaha oge awewe naik daek ketahuan teh hareup teuing moal semangat. Terus ieu yang mangide urang video. Ieu seru pisan ke zaman paskil gitu anjing. Anjing Mang Iyar di Esa. Di Esa. Iya. Oke, es Coca-Cola. Oke. Dia punya bola anjing kalau nontonnya lagi ngomong.
Kang Ian Coca-Cola make es batu ngajoakeun Si anjing kapagi modal aja. Pada bingung Coca-Cola mah. Ayo lu aku mah kan bisa wae teh. Si beungeut. Tapi si beungeut ai Coca-Cola si beungeut bingung gitu. Kau godin mungkul ya aja. Anjing. Saya juga maneh gitu. Kameramen urang si ada. Kurang Mataram bos asli. Udah percaya aing mah. Karena di mana wae. Si ada gitu. Anjing Bang Godi begitunya. Orang menjadi pertanyaan orang gitunya. Ieu ngobrol ke maneh we ya. Aing mah syutingna mun ka aing mah kumaha cek urang ge. Aktingna Syuting kumaha lamun orang posisi di mah puasa di luar henteu. heeh. Api-api lalaparan gitu tuh kumaha. Henteu urang mah bos. Kumaha lempeng we gitu hare. Lempeng we da emang orang kan cek urang ge lamun ku posisi ayeuna we nya puasa ayeuna. Heug urang kaluar ti beurang. Heeh. Geus yakin balik teh aman gitu da kunci bakal dipantau dikunci. Mau bisa asup aing mah. Oh, diusir gitu. Lain kadang urang sok mikirnya sahur ngilu sahur. Bener. Aing beurang kan ngopi dahar gitu anjing dahar. Ari kieu bos urang sebenarnya udah boga alasan. Naon? Mah Lambung. kabeh jelema ge boga lambung anjing. Bener. Mana tuh mau bisa hirup. Cek dokter, lambung urang mah anjing buatan Taiwan lain Cina nah. Anjing. Taiwan goreng bos. Urang mah mun ayeuna di eusian sahur. Heeh. Jam genep teh anjing ngurubuk tah. Lain tah. Urang boga ieu aya memang risetna. Lain ti urang. Cing kumaha? Lain ti urang ya. Aya memang aya riset. Di sababaraha hiji dokter justru puasa teh anjing nyageurkeun ke lambung teh boga panyakit mah teh bisa cager ku ieu mah. Ari mah teh kan berenang asam lambung naik. Bener. Lamun asam lambung naik kan gara-gara urang dahar. Heeh. Dahar asam lambung ngucur dulu anjing karena dahareun. Bener. Tadi puasa mah bisa ngerem heula. Jadi maneh mah lain ku asam lambung teuing gitu nya alasannya. Bakat maneh teh. Godin we maneh mah anjing puguhna mah. Anjing teu bos. Emang aing teu beuna anjing Anger. Godin. Ayeuna maneh rek nyalahkeun ka setan. Anjing aing diganggu ku setan. Kan cekolot urang ge beulah setan bulan puasa dicancang. Ari aing maneh bukeun anjing. Anjing. Ada gaya verifikasi dia anjing. Momen-momen ke bulan puasa gitunya. Kadang heeh gitu sok aya we. Bener, aya wae. Aya wae. momen setahun sekali ya. Uban dong anjing. Si mana eta Mas Dina bukan? Anjing. Alah. Anjing. Bos, aing wanita ruhan anjing. Sabulan ngaji di dieu katalar 30 juta anjing mun teu ceulir rambung anjing. Lain ari baheula mah. Keur ngaji gitu pas kieu kan mau guru teh geus asingnya zaman Bener. Mana mah sarua lah meureun da. Pregang lama banyak pregang. Bener anjing Nyere. Naon? Kapur. Bener. Jeung baheula mah lamun urang disiksa ku guru teh laporan misalkan datang ka imah anjing lain guruna nu dilaporkeun kolot urang. Bener. Kalau aing nu balik diceritakan di atas bener. Anjing can bijili dia kecapan na irung Bener, anjing. Kalau di dia hejo, mau dia Bener. ke arena mah dibalik kan. Kenapa bisa gitunya? Nyamberenan ham teh nyamberenan. Zaman dinya Zaman. Arena mah cek paribasna guru nyintrek bae ge anjing. Anjing, Apa bener. guruna? karunya. Anyar kan beberapa hiji kasus kan. Bener. Karena guru pernah protes, guru pernah demo. Geus we cenah lah. Alurus we ku sorangan budak tong tong masyarakat. Bener. Guru gitu. Nah memang guru ge teh hade kabeh kan. Bener. Aya oknumna, tapi kan ari nu ngaranna guru mah digugujeun di tilu teh. Bener. Tah cik ngomong-ngomong masalah guru, kumaha kan guru di kamar teh. Kalau aku parel. Gimana ya? Eta di kamari. Surabaya ya anjing. Ulah diskieu keur ada. Anjing. Iya eta. Anjing Tapi dari kita kita dikirim linknya anjing. ayo dah anjing. Perlu dikirim ada deskripsi anjing. Alah, ulah anjing tuh. Anjing Puasa anjing. puasa. Eta Bae dah geus buka. Kita naon geus buka. Kita naon. Kita juga rubieu kan true story bisa gitu kan cuman emang out of the box Anjing bener ya mah ekstrim euy. asli itu bisa kadang kebayang anjing alif batasan misalkan ieu naon naon parahu nu titikna di handap naon tah sing baweg Anjing. celi euy Alah, anjing. Matak cek aing sabulan masan lain di katalar 30 juta anjing aing wanita ruan. anjing paskil gitu momen paskil gitu anjing Bener. heeh terus
taraweh gini kan, momen-momen taraweh gitu. Kadang kurang teh, naon kan tadi teh taraweh teh. Sabka hiji menepang bener mah. Bener. Sabka hiji kedua katilu. Di sabka 4 kelima, semua bener gitu. Ah anjing loba heureuyna eta mah bener. Loba heureuyna. Jeung kabawa ka kolot ada anjing teh heureuy teh. Kabawa ka kolot kumaha teh? Heuh anjing nincak kolot anu baheula hayang flashback ka budak leutik mah sarua we ara rocon si anjing teh. Aya itu. Loba anjing. Loba anjing teu aing ge sarua aya anu kitu ari kene. Ya rek momen ke tarawehan deh gitu. Terus aya deui ya disebut teh Ramadan Kor teh ya jadi kan ramena ieu na teh. عود دندن لي بطبل طبطب لي طبطب 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 لي وسقف سق لي والرقص قد anjing tarik teuing tarik alah anjing goblok Anjing ieu mah bener anjing sok ngalaman urang lamun ke jumahan dicak atau jumahan atau ke masjid teh nu teu kacau urang nganya anu teu apal teh pernah ngalaman anjing ngebaya mah aing tapi keleutik mah urang bisa pernah kieu apa Marco Polo hudud kan anjing caritana teh Marco Polo mah dina parahu dina parahu bener terus kaseprot si parahu teh manggis cai jiga nu bieu teh anjing kalah Marco Polo ya anjing jadi dipakai geureuy gitu jadi ningali kalau di cosplay anjing beri anjing Marco Polo baheula gitu aduh goblok anjing kayak nyeblot teh bener atau bapak gitu datang ka imah anjing dijebroan ku kolot teh bos tapi heueuh teh cai urang mesti teh jeblot mah aya alasan urang naon kan di masjid suka aya pagi ngomah suku labuh di dinya alasan mas anjing labuh udah memang naon deh katang tambah kesel gitu ngabuburit gabut kerbolon ngojay aing teh dinu kitu teh dinu pangumbahan suku teh pangumbahan suku teh ngojay jeung baheula mah masih zaman baheula main lian ti pangumbahan suku tukangan masjid teh sok aya balong ngojay dinya anjing ngojay aing mah diubah kan mun balongnya diubah we pokona mah lohor nepi ka asar teh cicing anjing dinu cai bulan puasa teh anjing teu karasa cai ka kitu umuranna teh henteu teu batal itu aja mah hari unggal poe teuing mah atuh bos piraku we anjing teu karasa anjing kan teu batal itu karasa mah mah nya ayeuna sok ti lohor anjing ka poe nya di balong minimal haus-haus wae mah mah nya ayeuna sabulan betah di balong teh haus-haus sok aya naon anjing kan geus segera anjing bae teh ka aja ieu mah gitu alah anjing memang poe bulan puasa teh bulan anu hiji ladang ibadah benar naon ngaranna teh momentum ke non nya urang merenang ngeperbaiki diri benar. Tapi lian tinggal perbaiki diri oke eta bulan puasa teh ajang gitu benar ajang lah kerja mana urang ngalengohan baheula benar kan benar ngeceng smackdownan anjing di geus asa taramangi hayeuna mun kitu teh tapi urang ayeuna geus boga budak aing muka dua anjing budak itu teh jika dirinya baheula aing teh bingung anjingnya kadang anjing da aing kitu baheula anjing di talapong aing aing baheula kieu gitu lain dirinya sok aya rasa yang ngalakukeun kalau dirinya ge baheula gitu aing talapong aing tapi aing baheula kieu aing dicare kumaha aing bapak bahasa bismillah teuing aja deui aing makana heuh bener buat jatuh tidak jauh dari pohonna bener eta bener yang hukum karma mah aya gitu bener lain hukum karma tuh timbal balik aya bener jadi siap ngalakukan siga kitu mana we kudu siap aja bae sikona bener nya Ramadan kon memang nanti ada itu dan adan depan teman lu yang suka bercanda orang ngalaman anjing SMP aing teh bisa adan kumaha mana aing boga cerita anjing pas kieu cerita pas rek maghrib cerita mah aing teh lain unu adan kabeh dipapai kudu aya nu adan digilir pas poe eta teh poho aing giliran aing adan sok cenah Hilmi bagian adan ayeuna
anjing aing teh kesang badag teh geuningan da aing teh teu bisa anjing baheula mah. Heeh. Ada enak bisa. Masa budak kelahiran ge usaha tuh dadanan. Kumaha apa aing. Aing alasan masih mood anjing. Aing sok panggili anjing tenangan era aing. Nah, jadi komat atau apa mah? Teu kan hayya ala sholah heula, aing sok kadang hayya al falah heula. Tinggal gitu. Heeh, anjing batur sumerlo, anjing jeung madhabna naon sih ieu sebenarnya anjing gitu. Tah anjing pas ke SMP di titah ada nepikeun ka ceurik aing mah di tengah-tengah ada poho deui anjing naon aing teh. Ceurik aing ditanya teh anjing ku guru kunaon nangis kasetrum anjing aing geus ngulit malah. Aing lain kan iya kan dino paskil, dino alisan tapi nincap paskil ya pas santri kilat. Jadi dino paskil teh lian urang baheula kan mau buku Ramadan. bener. Ayeuna ge geus aya deui ya. Budaya mau buku Ramadan. Sok di tanda tangan teh geuningannya bener. Hiji eta nu kaduana dino momen paskil teh si panitia paskil teh sok nyadiakeun lomba-lomba. Hafalan surat pendek. Bener. Tilawah, adan, termasuk cerdas-cermat. Nincak adan perlombaan, balad aing ya mah anjing. Balad deukeut bisa, si kuntet ngaranna. Lomba adan, lomba si kuntet. Ade anjing cara. Sok cenah. Kuntet naik cenah bagian dunia. Siap. Naik kelas si kuntet. Kan dibagi kelompok diadukeun. Lalaki jeung awewe teh diadukeun gitu. Jadi atawa dibagi dua kelompok hiji jeung kelompok teh diadukeun. Kelas A, kelas B. Bener. Gitu. Nah, dari kelompok aing si kuntet kurang kebagian cerdas-cermat. Si kuntet mah adan. Anjing padahal mau sok ngiluan adan mah urang. Tapi da nyalehan coba ini percaya aing si kuntet. Da lamun bari ieu teh leumpang lalagaman wae si anjing. Cara teh anjing lomba adan si kuntet. Bener mimiti mah Allahu Akbar. Pas muka dua Allahu Akbar Allah. Somad. Goblok. Anjing bener anjing. Luas. Si kuntet anjing saya. Kagong teh aing. Anjing itu bubuk anjing tim aing. Handapkeun anjing ka dukung teh aing mah anjing kemudian kurbolon. Geus dia momen-momen eta bener pisan gitu memang puasa teh hiji momentum kan tadi teh daripada nya ari ayeuna mah geus kieu urang ge karasa gitu. Karasa asa anjing hayang balik-balik ka budak. Tapi da bener nu karasa ke urang. Puasa ayeuna kadinakeun mah kitu sanggeus urang ayeuna gede geus boga budak. Asa teu sarame baheula gitu. Bener. Duka meureunnan emang masana meureun. Kayak tapi jigana lamun urang sekongkol mah ye jeung bapak-bapak salembur. Urang jiga baheulakeun gitu anjing. Urang cobaan gitu anjing. Anjing kebayang angkatan bola. Anjing kebayang sama. Bapak-bapak hukum anjing bener. Cobaan ge mah anjing. Samburan. Anjing goblok bener ya. Perang petasan anjing kebayang. Memang urang nya scroll di sosmed gitu. Ramadan nu ayeuna teh sarua jeung Ramadan 2010. 2010 baheula memang naon ngaranna teh sebutna teh jadi nuansana teh nuansa baheula. Nah cenah dikait-kaitkeun jeung nuansa baheula Menteri Agama kan ganti pemerintahan nu ayeuna disambung-sambung. Tapi keur urang pribadi mah anjing hanteu bener hanteu. Omong robahna cek urang mah. Sok ayeuna mun bener teh aya robahna geuning non tiap tahun puasa di awal, lebaran di akhir. Can pernah lebaran di awal. Goblok si anjing. Sok da sarua. Ayo di madhab naon? Iya, mana perbedaan gitu cukurangin. Ngan sugan pernah tarawih di beurang. Kan ada nama bareng gitu, bisa bareng gitu. Tah terus naon ngaranna teh momen-momen puasa eta teh kadang disambung-sambung gitu ku nu ayeuna sarua jeung ti 2010 tapi tuh cukurang mah anjing banget. Jadi ku geus dewasa geus boga budak teh. Bener. Kara-karan sa ayeuna mah. 2010 dinya keur tahun keneh baheula. 2010 berarti aing kuliah anjing. Keur kuliah. Urang mah SMA. Kuliah, urang kuliah 2010 ke kuliah. Bahasa kerja mah didinya sok dian futsal baheula. Anjing, temu ka goblok di dieu mah. Ulah beja-beja didinya ngajar futsal. Ulah atuh anjing. Moal. Wah, anjing. Jadi ngaranna teh lamun mah momen puasa eta sarua tapi da geus dewasa ayeuna mah
geus kieu gitu kondisina heuh. Naon ngaranna teh? Urang teh asa teu beda gitu. Ya. Teu beda teh karena meureunnan urang geus jadi kolot. Jadi Lebih baheula mah nu dinanti-nanti kuasa teh ayeuna mah dipikasieun. sarua bos. Nya Bener anjing. sarua mana? Sarua Ning hareupan lebaran teh anjing eta anak jeung pamajikan teh bos anjing. pengaruh duaan. Anjing. Aing rek nanya paheula asa nu ngamimitian meuli baju lebaran anjing. Lamun aya jelema mana ku aing dicari. Anjing. Matak naon atuh ulah aya bahasa baju lebaran anjing. Pan aing nu jadi korban nama anjing generasi penerus. Anjing. Kan baheula ge kitu urang bisa berapa. Jadi pengaruh duaan lebaran sapoe pengeluaranna Bener anjing. so Dihitung-hitung pengeluaran sapoe eta hampir sabulan leuwih. satahunan anjing. Bener anjing. Satahunan mana dihitung-hitung mah. Anjing. Hanya ngulin jeung aya budaya kieu kan di urang teh di Batur mah teh. Lamun geus beres lebaran sok laut jeung Bener. keliling Macet geuning anjing saja jalan bener. Ieu teh rek healing rek pusing gitu. Bener. Darek naon anjing healing posisi tiap jelema lain ke healing Anjing healing kan. bener-bener Cicing anjing sorangan-sorangan gitu. Itunya. di imah kita yang sesorangan Terus kondisi. kadang budak yang mengabat budak gitu nya. Mun ngarokok, cenah resepnya cenah nu geus dewasa cenah. Urang kieu kahatna ieu urang ka budak. Dis ya cenah. Nanti dong anjing mah yang jadi dewasa. Aing yang dewasa ieu akhirnya jadi budak deui aing mah yang jadi budak. Aing asaan anjing ku sia gitu mun anjing mah gitu. Jadi budak anjing bener budak gitu. Anjing bener anjing sakapeung mah gitu urang ge. bener Ya, merenang momen-momen lebaran yang lo ayah sarua puasa memang Ya, bener. eta selesai jadi tunggu-tunggu keur budak. Tah ieu leuna aya deui gitu ya. Keur momen bulan puasa. Tah ieu tarawih ya anjing. Nah, si anjing. Iya anjing alumni anjing. Alumni. iya teh kolot-kolot anjing Isi alumni anjing. kolot-kolot si goblok Anjing tolong demi Allah ya. Random orang Indonesia gitu. anjing. bener segala aya jadi orang Dikersahkeun marahnya gitu dinya anjing raya we gitu. Indonesia yang harapan Indonesia emas 2045 teh cangcai. Anjing di masyarakat lagi so. Anjing kan ribu anjing arek kumaha gitu yang harapan Indonesia emas 2045 teh. Kan kadang-kadang 2045 teh masa keemasan Indonesia gitu. keasaan moal bos ayeuna umur bisa berapa 25 ini. anjing 25 mah kaya gitu Asli, nah, orang kelahiran tahun Anjing. 2000. Aing kelahiran tahun 2000, kan nyencak 25. Mei ayeuna teh aing teh 25. kayak tuh aing 23 Ada yang anjing ngomong perkara umur teh. sok eranya Jeung urang mah aneh euy. Nah, bet kudu aya salapunan. Aya naon disebutna teh ulang tahun. Padahal momen eta teh momen bahagia anjing. udah monokan umurnya ngurangan Hiji monokan, nu kaduana anjing kejongjon aing di surga ayeuna. Maneh urang teh imigran di surga anjing. Anu kaluar gara-gara inung bapak urang encotan. nya Jadilah urang keluar ke alam dunia. Nabi Adam kan di surga baheula. bener Datang ke dunia naon? Hukuman. bener Nya. gara-gara dahar eta teh Heeh. buah holdi Buah holdi teh. bener Padahal aing bener kejongjon di surga naon kudu kadunyakeun. jadi sanu salah itu bos Nu korupsi nu salah mah. anjing Liga Koruptor Indonesia teh apa nih? Aing geus pesen bos eta bajuna anjing gagah bisa gitu Indonesia Nu salah nu korupsi anjing jeung maling nu salah mah. bener anjing tong tarik teuing bos perkara begitu bos ieu Nah, anjing sih. ada teh korupsi aing mah nya Naon jeung sih sagala pamarentah anjing. anjing nu korupsi wae teu sararieun geuningan kenapa ku aing kudu sieun Negara Indonesia teh nya negara pangsakti-saktina. nah tah Tapi pejabat-pejabat nu dilantik nya jara di pejabat disumpah bener atas nama Tuhan yang Maha Esa. bener Gusti Allah wae anjing Tuhan nggak dilalawan itu orang Indonesia. Sakti anjing. kemudian hukumnya nangin jelema hukum anjing. Makanya teu aneh enak loba koruptor gitu. Tapi mudah-mudahan karena geus dipangkas aya liga korupsi teh. nah eta liga korupsi Kemarin 372 triliun. bener Ayeuna geus bijile pertama jeung Bener. dicampur si anjing. Aya Ayo ngobrol. ngobrol. Aing geus pernah sumudon. Urang pernah sumudon. Anjing beli pertama cek aing teh ka tukang Pertamini geuning kan. heeh Goblok ieu mah
campur sekali. Tina warna lagi beda, Bos. Beda kan? Beda bener. Pede, aing nggak suka pom bensin nu resmi. Anjing di prank kene wae. Ya anjing gak ada. Naon sih? Hamu kitu wae itu jujur. Bener. Aing teh. Ayeuna aya anyar deui, Bos. Naon? Pemalsuan emas ieu teh antam. Anjing. Hirup Indonesia malu banget di prank anjing. Bener. Mantap lamun teu ngaprank maneh. Kuduna prinsipna jeung maneh. Kumaha? Maneh mah sama di dedetur ning dedetur serangan. Mantap aing make prinsip eta ge, Bos. Sancan dipehan ku batur, Mending lehan mending pehan serangan anjing. Bener kudu gitu. Ada video tuh, anjing yang video dah. Anjing liar Indonesia. Warna sok belakang. Anjing. Telat datang gitu. Enggak bagian itu kan jadi anjing. Ini si bapak tuh si anjing sedih tahu. Wah bener senang oke. Mal aya kolot, mal aya budak tuh cicing asup di golongan mana anu paneurina gitu. Mau balik. Bener. Iya kayak gambaran orang-orang ayeuna. Bener. Kan ayeuna orang geus asup akhir zaman, aneh-aneh we gini kan. Tapi orang mah Bos alhamdulillah can pernahnya ngalaman nepikeun ka kitu gitu. Nepikeun ka ayeuna disap tukang beusi serial. Sama tarawih ge. Anjing ngalaman kumaha goblok. Tarawih ge tarawih. Urang tarawih teh Bos alhamdulillah di imam gitu. Kan dia bener bisa oke deh mau dikait-kaitkeun ya. Kumaha Dikait-kaitkeun kan aya paribasa sapiji bener sapdua bener sapdua opat nepi ka lima malah nya. Tah sap paneurina. Jelema nu teu bakalan rungkul. Bener. Ayeuna urang sarua hirup di akhir zaman. Bener anjing bener jelema nu teu bakalan rungkul Kan di sana ke kamari rame anjing Bahalawi teh apa? Bener. Habiban. Nu kocakna anjing ieu mah Habib di urang mah Habiban gitu. Habiban. Tapi ka keur dakwah geuningan anjing. Nu boga ilmu kan uragal. Mental anjing. Goblok cai. Urang mah baheula kitu teh jeung babaturan. Bener anjing. Bener gitu lah. Kudu gelar Habib anjing ya. Nah, ini di Paranace sih. Terus anyar deui gitu kamari pengajian. Manya ya pengajian anjing nyawa DJ. Oh, bener. Aing bertanya ke iya anjing naon cek urang teh kan. Nepi ka Gusti nu aku ya ali bulan nya urang. Kadang ngaji diri ngerasa bahwa oh bener urang cicing hirup di akhir zaman dan memang kan baheula lagi cek Rasul tungtung dunia teh berenang tereh kiamat saha hijina nu kitu teh loba golongan-golongan urang Islam teh kabagi sabaraha golongan. Sebenarnya 77 gitu. Oh, udah loba pokona mah. Loba kan golongan saha hijina golongan karitu teh akan nepi ka nu lain-lain lah gini anu karitu ya. Tapi nyala urang tinggal ngabandungan deui mana ieu. Tah mana? Aya dieu dan cing ningali dieu dan. Loba anjing Ramadan kor teh gini ya. Tahun dia ya versi mama ya anjing. Tarawih kor. Edisi anjing tadi. Anjing. Anjing. Versi mama anjing sudah naik ibu-ibu. Anjing. Goblok tinggal gini. Ajak anjing. Tapi kadang tanya versi mah di urang ge aya di versi lalaki ge Nya, lamun anu kasundul teh ama anu asupkeun jero sarung teh ama anjing. Anu ribu mah geus kahedan anjing. Anjing, Bapak gagayot. rek ngago aku mah anjing. Itu anjing. Bener. Ada aja kumahanya Indonesia tapi Bener, Indonesia memang kompleks ya gitu. Negara Beragam lah. Tadi beragam. Memang berbagai macam suku dan budaya. Bener, bineka tunggal ikatnya. Bineka Tunggal Ika, anu diikat ku Bineka Tunggal Ika. Bener. Gitu. Jadinya randomna bangsa urang nu tadi teh ya gitu. Bahkan can caya urang nghareupan 2045 Indonesia orang Singapura, orang Cina ayeuna nghareupan Gen Z nu ayeuna geus bahasa nyeun robot. Bener. Artificial intelligence AI teh CNI kan bisa jadi urang hanya kikieuan. Bener. Anjing joget ulah gitu. Matak urang mah bosnya ayeuna geus eureut tina salah siji platform. Nah, Daan pae dah atuh model jiga ieu naonan ieu. oh nya bener anjing. Anjing rek iraha dia eureut. Kan geus ditonton anjing. Omat ulah ieu dia. Maksakeun hayang nonton nu tadi teh sadia anu 4 Omat bener. Ah, geus omongan we si anjing teh. Lamun nalajona ti beurang matak batal bos.
Iya. Udah kena suun atuh aja lagi. Iya, Naon kan faedah. Tapi santana orang ngahibur. Hibur bener. Ngahibur apana. Kan bahaya tenan. Tapi orang yakin lamun ke bulan puasa kieu lalajo video ieu bakal anu naon ngaranna teh deuk ti beurang kitu nya bakal moal karasa puasa. Bener. Bakal nyampak-nyampak maghrib we asal ditadugan teh ku kuaci teh dihareup ngabuburit bae ya gitu. Beri lalajo teh ngai kuaci moal karasa moal ngaran teh bener. Golongannya majud teh ieu aja. Ngabuburit bari mukaan Kuaci bener. Bener halus anjing halus. Ari kuaci aya heleranna Bos. Tuh anjing teh salah. Mending usahakan gitu ayeuna. Jalan Paci. Benernya. Ngarti capek muka anjing. Biasa we di heler bersih Tapi anjing. lamun senian anjing. Justru seni ngadahar kuaci teh kieu nah. Oh anjing. Nah, nanti ngamang geus ngompi boronong anjing. Bener anjing. So, ada justru seni kuaci mah kieu nah apa nah isi. Cobaan isuk mah di dinya anjing. Naon? Ngelebok sangu ulah di heler heula anjing we aya senian. Kan kuaci mah goblok sih. Ya minta mas seni gitu. Anjing kebayang goblok cara koek we anjing duwir teh meureun seukeut. Gitu mana. Nah, enak tah. Ngomongkeun berbicara Indonesia Emas berarti. Iya nya Indonesia Emas nu rek dipaju ku urang ayeuna di Indonesia nu teh ngabandungan naon negara urang gitu, negara urang khususnya Indonesia tercinta ieu. Digadang-gadang 2045 teh masa kemasan Indonesia. Bener. Gitu. Tapi Siap tuh urang. Siap tuh urang gitu kan. ngan cek urang mah ieu mah nya karek pandangan urang. Bisa wae tercapai eta teh Bos. Lamun posisina jiga nu ayeuna, maksudna jiga nu ayeuna teh Kumaha? koruptor barareuna. Oh nya benar, benar babada. Sugan atuh karep nama koruptor. Lamun mah duit koruptor bener dikumpul-kumpul bisa mayar hutang. Bener. Utang Indonesia alah anjing. Kan hutang Indonesia teh geus nincak di angka erek 2000 kamari teh. Bener. Ayeuna kan nu hiji kudu kamari nu Pertamina kan geus erek 1000. Bener. Can kudu Antam. Hantam, bener. Oh, geus 1000 1800-an. Can ditabungkeun aja anu tambang teh. Masalah Indonesia Emas ayeuna kan diprediksi 2045 teh urang teh nying harapan Indonesia Emas bahwa Indonesia teh bakal jadi negara adidaya, adikuasa. Gitu. Tapi kan aya tapi deui gitu. Bener kali kondisi masyarakat siga kieu, tatanan pemerintahan siga kieu. Caya urang teh. Komo ayeuna ngadenge Mas Antam dipalsukan rek jadi mainnya kayak 2045 teh jadi Indonesia Emas palsu. Mas Antam dipalsukeun jadi Mas Arya. Mas Antam gitu. Ku sagala ayeuna nepikeun ka minyak-minyak dioplos gini kan. Ya, nu kamari teh ya. Tadi teh apa? Bener. Jadi aya liga korupsi gitu mana. Bener, liga korupsi. Aya perubahan saeutikna nu ayeuna mah. Wani. Wani sok eta mega. Di babadannya. Bener. Limited tambang emas, tambang timah kamari. Ya apresiasi bener. Apresiasi. Ku pemerintahan nu ayeuna. Bener. Mudah-mudahan bisa terus jika kieu konsistennya. Ngan urang teh aya catatan detik keur urang teh nya. Kadang ku ayana demo-demo gitu nya. Demo mahasiswa. Namun sih kudu ngademo anu teu paruguh gitu. Geus puguh ayeuna teh Indonesia teh keur ngarancang, pemerintahna teh keur ngarancang aya undang-undang perampasan aset. Bener. Ya. Bener. Sebenarnya tadi teh lamun mah pelaku korupsi, aset-asetna disita ku negara. Dimiskinkan. Bener. Ya, bener bisa. Yang negara bisa. Bener. Nah, buat ngademo eta gitu. Bener. Kalau ngademo Indonesia gelap naon kudu dipermasalahkeun makan bergizi gratis. Kan aneh gitu. Nuk itu malah cek orang ngeswe lewat ya aya nu lebih penting gitu kan. Justru makan bergizi gratis kan alus eta teh. Nya. Terus kabeh barudak ayeuna beli sadahar di Bener. Ayeuna. Terus kudu di demo lah nuk itu mah. Kan yang harapan Indonesia Emas kan kararocak gitu. Bener. Meninggal ieu banyak contoh letik menan. Iya anjing ya, contoh letik. Cing. Urang ge rada cangcaya gitu. Yang harapan Indonesia Emas kalakuan ya sih. Naga dalam cenah ieu teh. Anjing. Anjing. Zaman aing leutik ya. Zaman aing leutik ya mah. Zaman aing leutik kan apu get. Bener teh ieu anjing. 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 Awewe ieu kawin. Saking lalakina nu nyeuseut anjing. Ayo. Ngeri. Anjing.
Mata bulu udah rengat anjing. Aduh. Kebelah anjing. Anjing kumpul. Baru dikata teh saing bener anjing. Amnesia anjing. Anjing harapannya sama anjing itu gitu pas anjing Aduh anjing. random gitu nya masyarakat orang mah gitu random gitu nya random itu dalam artian Bener. aya gitu kumaha Tapi anu gitu ge bos. Kudu diapresiasi aya kan aek gitu lah gitu tau. nyanyi ya gitu kan memang daerah kan Eta ku ngebletukna Oh, anjing ngeletuk, tugas ah. henteu anjing. ada itu cing Anjing. ada itu Lu anjing itu cek orang kita ya golongan nu kieu boga salaki kira nu nyeuseun asli. Nggak tahu aja. Anjing. Udah aing sok kikituan. Anjing yuk. Ya, yang diganu tentara Kopassus. Oh, Tentara Kopassus kan geuningan dikit tuh kan merebet. bahkan bisa jadi naon dipikasieun. Bener. Terus pernah aya carita kieu Indonesia ya, zaman baheula. Kala bari udut. Heeh. Indonesia zaman baheula pernah boga carita kieu dipikasieun. Indonesia teh. Aya petinju internasional juara dunia. Heeh. Caritana teh. Erek tarung anjing. Anjing petinju di Indonesia. Heeh. Si itu juara dunia anjing. Ya, harus siap Instagram Indonesia cetek cenah anjing. Inilah anjing di Amerika teh. Petinjunya orang Amerika. Ini cerita nama anjing ke Indonesia, ke bandara tuh, turun di bandara. Ningali bapak-bapak. Apa mana barat tukang kerupuk? Kan di wadahan ada anjing Mun badag. saing badag gini. Oh. Ningali gambar anjing. Anjing. Ya karena tukang dagang. Tukang tinjuna. Anjing ngangkat besi. Wah, mun yang badag dia. Anjing gara-gara itu dagang. Apa nih kan? Balik nih anjing. Terus yang leles. Iya karena nu dagang Anjing. petinjuna. Mari bapak-bapak lagi gitu ya. Anjing. Anjing cenah. Anjing bener. Random orang Indonesia anjing. Goblok kan yang harapan Indonesia emas. Terus pernah aya viral di nuka TikTok nih. Ini ada TikTok itu neangan gift nih. Udah paus. Kan ayeuna nu rame ayeuna mah jalan kaki ke Mekah sana nih. Sampai Bener. ke aya anu non nyeun parahu tinu galon. Bener. Nyen piti-piti nanya. Itu kan. Itu sih kemekahan teh anjing teh. Nu puguh mah neangan gift nu kali itu. Bener. Saking kurangna orang Indonesia. Bener. Kan terus anu ya non beras habis Oh, sisa teh lab dulu. selain itu lipe dong Oh, setbor set. bener Heeh. kan si eta gitu si eta teh pegawai nanti kan ngaput mun teu salah masak Nya tadi nama. balik ke Sukabumi salemu si anjing Bener. diajak live TikTok udah joget-jogetan udah mau kali itu anjing ku randomna orang Indonesia Bener. ada yang harapan Indonesia emas gitu aya deui deh ya dia seru di live TikTok Lagi fokus rupiah. Oh, heeh, anjing tukang rupiah apal. Lucu ada anjing. Tukang rupiah tadi sering. Anjing. Anjing. Lain kemarinnya nuturkeun zaman. Ari ka dieu mah kan aya teh usum zaman digital. Oh, kana rupiah di digital anjing. ah kodam geuningan Anjing. Pas aing nanya, "Padam aing naon?" Mau anjing, mau biskuat anjing. Heeh, mana mau? Aing pada cek kodam mana naon? Elap anjing. Elapnya naik yang Anjing. gara-gara tanda aing anjing. Anjing. Kodam aing elap. Aduh anjing. Anjing sak randomna bangsa Indonesia gitu. Bener. Napikeun ka tato-tato mun aing nyeretek sanunahan. Anjing Aing lain. itu kersakeunnya tapi ya banyak hikmahna. Iyalah.
ke urang-urang khususnya. Tapi jigana ieu mah nya tapi hampura ieu mah ieu mah dah heureuy gitu nya. Leuwih cocok jigana 2045 teh Indonesia komedi. Bener, Ya. kocak Anjing karena kocak. Bener kocak. Sok anjing lamun disebut emas di mana? Aing sok sieun lain emas Indonesia cemas anjing. Nah, bisa. Lamun kondisinya sih Jika kieu tapi bener. orang berharap banyak ku ningali kondisi ayeuna dan peran pemerintah ku kapamimpinan nu ayeuna. Ya, Kan lebih wani ya nama. Bener. Korupsi geus dibabaran kabeh. Mudah-mudahan lanjut urang mudah-mudahan bener. sikatan kabeh sampai ka akar-akar. Bener. Kan korupsi lalitik ge. Terus kan aya kan kamari rame deui ya masalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran titik nepi ka AC di lain ku masalah AC-na di pareuman, galonna meuli pribadi nu kari itu tuh kudu cemas. Bener. Ya, geus cemas geus kudu aya eta nu puguh maranehna alasna mesin kabareak. Tah eta Tari. eueuh comoteun. Eueuh comoteun nu puguh mah. Nu puguh. Sudah kenaon. Bener. Lamun dikumpul-kumpul mah kan Bener. duit hasil korupsi komodi lamun undang-undang perampasan aset di negara urang Disahkeun. disahkeun. Beuh, anjing. Gagah bener. Geus gagah ieu teh. Anjing. Ya, orang sangat mendukung lah ini. Ya. Jadi, ya Mudah-mudahan pemerintah nu ayeuna bisa konsisten konsisten lanjut. kahareupna kitu nya. Nah, kurang rasaan mah program-program anu teu balik. Bener. Ya. Bener. Arabus kabeh program mah. Nyamberenan gebrakan-gebrakan 100 hari kerja presiden mah enak kan geus Ya, bener. Geus katingali. geus dieukeun. Swasembada pangan kan geus digencarkeun ayeuna kan. Keur digenjot aya. Bener. Bener. Supaya meureunana rakyat, urang meureunana rakyat Indonesia sarejahtera. Bener. Itu meureunana tah. Jadi pemirsa Tikoro TV yang meureunana nu tadi teh nya Ari moto Tikoro TV mah copot nu hadena piceun anu goreng. Bener. Nah eta. Bener. Sakira anu hade mah copot tapi anu goreng piceun. Dan ibarat orang ini ke masjid, ingkeun cenah nu goreng, copot cenah nu alus gitu. Kira anjing. Anjing kela. Anjing. Asal salah itu. Bener tapi salah anjing. Anjing. Tadi itu meureun pemirsa Tikoro TV hatur nuhun. Kela saeutik Naon? aya nu kudu diralat. Tadi Naon? teh lain si Common Channel ayeuna mah geus beralih. Jadi naon? Si Common Official. Oh, si Common Official. Common Channel si Official. Komeng. Soalnya tong ditonton lah sarua. Tong ditonton tapi di subscribe. Di Baik subscribe, kajen ya. diklik, cul we ka mana we gitu. Rek teu dilalajuan ieu bae daan paena. gitu. Gitu pemirsa Tikoro TV hatur nuhun. Terus nge-subscribe, terus nge-follow, terus nge-komen oge. Iya. Tapi next episode urang kupas tuntas deui. Siap. Rupa anu teu pararuguh. Siap. Kirana maksakeun hayang nonton sadiaan obat rieut pokona mah. Bener. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.